makhluk kudu dimukojadakeun repot. Contoh, birrul walidain itu wajib. Saya kayak ulama itu wajib di dalam Al-Quran, di dalam Rasul. Kumaha carana? Ayat di Rasul. Kudu kitu, kudu kieu. Ayat aya. Teu aya. Bade ku sungkep, bade ku cium tangan, bade ku nyium tuurna, bade ku ngimakan, bade ku ngaparin roti, bade ngagel gula kopi, bebas. Nu sae kumaha carana supaya manah teu urang kunaon. Itu jeneng ibadah mutlak. Bahkan punten-punten teu dicontohan ku Rasul. Rasul apa sae ke urang mah? Lah ada terkubur. Kata kemarin ayat di antara 24 bulan anu dari ada dicontohan ku Rasul. Iji di rumah ini dari contohan ke Rasul. Mari Rasul waktu jantan Rasul mantena ibu ramana terus gaya. Oke itu sampai sepeda makasih kurang. Itu. Angkur sekali di hadis riwayat Muslim jarak karena ibunya. Terus gaya. Kedua, kanjeng Rasul pada tetapan jenazah. Baik itu pada takbir, mandi kapan? Kayak mana keluarganya? Tapi juragan, iya jenazah gaduh sama tante, gaduh Fatihah. Iya kami mah mau nyelatkan bukan. Oi, sahabat penyelat. Coba pun sahabat tunggu karena sungguhan. Aku jangan aja urus usaha. Mami kade kan mau dari nutu di amatkan Rasul temenan. Aku orang-orang gitu. Adan, musim kuring dan dikotekkan hadis gaya hadis Rasul ada sholat gaya. Miwarame kabatur. Adan bilang, sudah terlebung hanya adan henteu kan. Ukiduna adan teu dicontohan ku Rasul. Ada. Tapi ternyata orang sudah ada. Oh, ya. Mana deui kawan tadi Rasul bade netepan janajah malik tiga punten kita tidak mengenal bunuh diri Rasul kami mau hanya terbunuh diri so kita betul-betul Rasul orang kudu karena mobil orang modalnya gitu kumari ku Rasul teu dipidamel urang teu meunang. Wah itu bagi aja nanti dibal ku Rasul kurang masih kudu dipidamel. Tuh. Tah kituna para ulama mulia ngagungkeun usul itu ibadah mutlak. Kituna bade kumarhawa mangga. Gitu. Bid'ah, untuk bid'ah. Nah, apa teh pada bulan sahabat Ansor waktu Rasul sumping hijrah di Mekah ke Madinah, sahabat Ansor mampir kasih si kota naon marhaba tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i disigati tapi kala gitu kami yang percaya di itu Rasul ngawal Tanawat mandanu memang temiwara. Lamun kami datang ke Madinahnya, kami sambutnya tapi sahabat takdim deh ngomongin ke Al-Quran jadi guru ngagungkeun ka Kangjeng Rasul berkali cara ngagungkeun teu diuruk kumaha teu diuruk bebas apaliannya kan gitu Rasul abda baik coba sulisungkul naon nanean cai tilas abda Rasul diusapkeun kana roroy istri ku barokah abda Rasul di abdi sindama Rasul uningan hadisna bori sore diwantah henteu diantep
maka eta sahabat takdim ka Rasul tunut karena perintah Al-Qur'an. Hadis nasoh. Rasul mengaji. Kan mengaji teh tungtungna teh aso halul. Eta halul teh dipanang. Eta sahabat paling bucil disungkeun. Marabutkeun rambut Rasul teh diwahgeun teh Rasul da uning Rasul eta teh takdim. Eta teh ngagungkeun, eta teh mahabbah. Cek Rasul, kulah kitu bilih. Silakan, mana Abu Thalib? Abdi juragan, ulungan ku Abu Thalib rambut Rasul. Parantos kalian parangku. Henteu, sok bagikeun salamat ewan, bagikeun lain ditarik. Eta ulah. Padahal bu kami muslim. Takdim ka Rasul, man kubayu takdim mah ibadah mutlaqah teu dicontohan sarana, ku kituna bebas. Bade sholawat, bade marhaba, bade merundang, teh kadang ieu teh takdim ka Kangjeng Rasul nu dipiwarang ku Al-Qur'an. Kumaha sok umi salama geura Rasul. Ujang ibu nyuhunkeun hiji rambut Rasul. Ieu ibu dibungkus ku sabutanna. Ari pete dengan ibu orang Madinah ge sok kawas kurang digasti. Itu damang teh sok nyuhunkeun cai. Hadisna soe awas riwayat Muslim. Gitu. Ibu abdi teh itu pun anak ulur para diri padanya tendai ibu pajengdang Umi Salamah teu Rasul ka kamar. Nyala tamu tu tadi teh ya, aing tromkeun kana cai. Dilaleukeun, dianggo. Lano, kan bae, da anu ngadangkeun mah anger Allah. Ai masalah musyrik mah teu gerak cai. Mesin korek ene kageun cager korek mah anger we musyrik. Kumaha pengen sabab nyari ikhtiar nyari usaha pada dawuh Rasul tadawao fa inaman yanjurud da'a yanjurud dawa. Lalu sabab Allah halusur untuk banyawan tapi Allah ge halusur teu nanaonna. Gitu. Sing kuring gaduh bahkan tahun-tahun tertentu dikit. Ayah tamu di Garut kota di Jambi Tali meninggal kelompok. Kia Ustaz dari terminal kapten ada tukang dagang nasi di terminal. Kayak gitu kumaha? Nyata di dadatar di jam 8 teh balik teh jam 11 penting. Kayak gitu kumahnya. Kapsul ketika tidur itu ayam jiwaan, ayam gampang payu. Padahal nggak kita ngaji ke kosong, ada ngaji karanca bobo, cenah kita karanca benta, kayak benta. Ada nasi begini wabu dan wabu dan Jakarta. Dibentar dengan Pak Pemerintah SAU disebut ke zaman di DPR. Nah, ada yang terkait itu mandana. Soalnya gitu, di bawah musik, kayak itu kalau saya sorangan. Kemarin di Pasuruan Jawa yang bentar nanti sebenarnya benar-benar pasti persatuan Islamnya pasti persis gitu, persis. Kayak itu. Saya itu tidak datang dari. Nah, ini balik ke tadi, aku sama ini Pak Ustaz, balik ke penjahitan, terus apa? Ujian di pameran, belakang dua anak yang bisa ini minal kopi, bukan cuy, bukan nafsi, minal abusi, bukan sabarot, buat basiri, so bincing, sabar, sekurang ke. Nah, tidak ada yang sabar, mau ngasuh. Dagang isu, berkaitan kapan putih, tidak ada yang berjamaah masih di masalah, tidak di warung, di terminal. Bagi bapak ibu, yang lupa lainnya, yang di Badung, yang bos. Kayak apa? Begitu. Maka sudah bisa doa tadi yang dilakukan. Gue diulang perusahaan di Garut. Gitu. Yen
istri-istri kurang Madinah memberi masak tesok nyalakai ka Rasulullah ka masjid. Umar iseueur anu nyalakaina ka Rasulullah teh di rumahan di antroman parahna. Strom. Jadi kitu non antri strom. Ya hadis awas sok aya muslim ieu. Ini hadis dongeng kan. Tuh di salaki, tuh di amalano, tuh di amal kana keuangan. Sebaros barokah, sebaros dina seueur. Kagak ada di ajaran. Ustaz tapi teh. Sok atuh cenah urang amal teh sunah Rasul. Melitai jeung apa? Gitu. Bukan dengan turunan. Ini sunah Rasulnya, Rasul ini anjlong. Udah anjloman. Ada yang mengajari barokah Rasulullah, padahal mantu ngaji masuk anjloman saya. Abis itu ngirim ke sunah Rasulullah. Jadi mau balik. Allah ibu dua minggu tidak datang di surah sendiri. Besar bener cenah aya nama abdi jam 11 geus balik cenah. Abdi lohor geus diimah berjamaah. Tuh gitu. Tapi kayaknya macam geus mau cai kideung ge nama. Dibantu kene. Ustaz, beli dicas. Awas apa yang betul dicas teh. Geus melempeng ieu cenah. Tenang, muslim lah Allah, enggak ijabah Allah. Apa itu Quran? Begitu Nabi Ayub sudah melihat waktu 18 tahun, mantu dengar doa. Robbi ini masanya dulu antara Robbi. Mesti abdi ayeuna tujuh banyak batringan mati dan desa basio, enak banget saya pisan nanti teh. Begitu nanya ngakeun kalau belas kasih Gusti. Kumaha Allah? Purpur titik-titika. Tenjerankeun Ayub dapat kebenaran. Tenjeran ke karena tanya ngabulia itu saya harga maun muktasalun baridun wasawun itu loh Allah. Ayo kita cai heran cai tiis amo ibadet harga kene dia amo ibadet harga kene ibu daman bawas panen kagedean aku masyaallah aset deui duit kan deuhan ge si Roma duit ka panglinggeung. Begitu jual teh istrina da tukang buburu si teh udah Nabi Ayub nanti biasa usaha. Wih buburu. Apa mah? Cerek. Kade simpul dan usaha lagi kayak bukan cuma lagi. Suruh Nabi Ayub nanti mau ke atasnya. Nah, jangan sampai aku gitu. Nah, jadi kasar dia. Hai tak kemen kita bawa duit dari pun dari kasar dari rumah dari. Karena dari cai, nunggu jawaban bawa. Cai mampu ikhtiar kasar jadi masyarakat kubur ya. Bahkan cai pamantut mantet sederhana cai ku paramek lah manut cai. Aku kami istri ku rokok. Lalu ada ulah paling goceng. Kalau mesti pamit ke rokok bayar kan. Jadi kalau macul kan. Kan pada malam masalah rokok, malam masalah goreng. Gitu. Nu we sing kuring mah ieu para ibu eta nyanak cai tadi musim kuring teu ditarik da Rasul ge teh nyarek. Lamun musim kuring nyarek binang. Berarti ngalawan karena dawuhan Rasul Rasul mah istri-istri ka masjid nyanak cai ku Rasul anu dianjur mah panangan. Saya baru salena. Jadi sekali deui kurang takdim ka Kanjeng Rasul wajib. Bahkan ulama-ulama sepakat jangan menghina Rasul meunang di hukum mati. Halal hukum matinya jangan menghina Rasul. Ada yang sebenarnya lain jadi Rasul mawati lain bukan. Saya buku mesti gaya masalah untuk mawati oke tetap turun meja dan hukum. Jangan menghina Rasul menang di hukum mati. Aku berlaku pribadi.
sudah hukum pengadilan. Nanti kaitan ada hukum KUHP itu berapa pun 5 tahunnya diakui. Namun melesetkan agama di antara melesetkan Rasul. Tapi hukum Islam mana? Benar hukum. Lagi syarat iman. Syarat iman itu hiji ngagungkeun Rasul, 2 cinta Rasul. Syarat iman. Kalau ayat hiji jangan ngaku Islam tapi 2 ka Rasul, harus lain umat Islam. Harus tetap iman. Nah, mung sakumat tadi kusun kuning terus dibahas, nemongkeun takdim ka Rasul, nemongkeun cinta ka Rasul itu ibadah mutlak. Henteu aya cara lagi Rasul kudu kumaha. Malihat ibu kurang kedatingan aya janji Allah. Mana? Jauh mantena maka Allahu diu'adzibahu wa anta fihi. Allah menyiksa hiji kaum, Allah menyiksa hiji penduduk, Allah menyiksa hiji golongan jami kami ayat Rasulullah didinya. Ternyata para ulama mah itu dikembangkan. Ia sembunyikan kitab ia ayat hadis-hadisnya. Itu ternyata sahabat fungsi muludan itu aneh. Begitu sahabat tujuh muludan Rasul langsung sumbi. Begitulah ulama berpendapat ia lamun ayat muludan Rasul dengan di hadisnya ia awal. Tapi raka baca dia. Bari ibu dia mau ini jadi beda deh itu kayak gini download gitu di internet di toko apa aja pasti mau jalan betul. Dah tahu di toko kita dia kayak download dia. Di hadisnya itu kan. Oh. Alif ni Abbasin hadis di Ibnu Abbas annahu kana yuhaditsu data yaumin fi baitihi wa qa'iat wiladati sallallahu li qaumin bayat tafsiruna wa yuhamiduna Allah wa yusalluna alaihi. Tuh simkuring di rorokok ngaliungkeun jalmi-jalmi saur Ibnu Abbas. Naon yuhaditsu wa qa'iat wiladati ngabahas kelahiran Rasul. Oh, ya Rasulullah teh menuju di Bogor ke dua kasih ramana para dosa ke itu begitu lahir para dosa sambungan kama teras ayeuna para jina umusipa itu teras diwatosan eyang Abdul Muthalib teras ku eyang di pangkon di sana Baitullah teras di sana Tawaf 7 kali setelah nah nu ngaliung di bumi Ibnu Abbas payah tafsiruna ngaraos kumama ngupingkeun lalapan eta wa yuhamiduna Allah ngaraos alhamdulillah wa yusuruna alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aneh perbedaan Nabi Musa salah tujuh orang teh suci Rasul teh oh iya masuk padahal Rasul itu dibatalkan berarti dibatalkan berkat ini turun di bumi Ibnu Abbas ke bahas muludan kumaha warna halal lakum syafaati anjeun bakal syafaat anjeun bakal itu anu bakal nampak amin ya Allah ya dua lakon ibu nu tadi mah Ibnu Abbas teh nama Abi Darda ayeuna sahabat teh berkata anu maroma Nabi sallam Abi Darda papa dan kami sallam ila baitil Amir al-Ansori nya ngalangkung ka bumi sahabat Ansor anu jenengan Amir wa kana yu'alimu wa qa'am biladatihi ternyata Amir di bumina nuju ngumpulkeun putra-putruna cara tadi
ngabahas kelahiran Kanjeng Rasul. Oh, di abna ini kapal tukaran upami Ibnu Abbas mangulun datangan, upami ami irma khusus para putrana. Wa asyirati ayat tadi ayat hadir. Itu wa yaqulu hadzal yaum jeung amir kah dina poe kieu teh Rasul kieu dina kaping kieu teh Rasul kieu. Rasul sufi kalinya. Nah, betapa bawahnya. Berarti Rasul tinggal. Lamun ilmu ulah Rasul tinggal. Diwakilkan malaikat Jibril. Kumaha dawanana inna wa halaka abwabar rahmati. Saya insya Allah kaanjeun nukeun ngalakoneun kami dibuka pintu rahmat. Wal malaikatu kulluhum yastakbiruna laka. Malaikat pangajeun bapura ka anjeun. Man ta'ala ta'laka naja kakak batur ge muturutan kawas anjeun ngalakoneun doheran kami sarua bakal selamat kawas anjeun. Amin. Oh iya. Mai ulah anu bekeun orang Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal wae katalah hadisna sajuta tuh. Sajuta hadis. Anu direbuhi Muslim kan 5.000. Berarti anu 885.000 ringkas kabaca urang teh. Mai ulah celutak-celutik Allah hadisna. Celutak Allah dalilna maksudna hadisna kan ukur sakitu. Lah apa dengan biologi mana? Ya hadis kulo bilang itu Allah, kok kulo bilang itu nah apa itu teh? Jeung hadis mana akhlaka bi amrina hada. Lain minhu bahwa rodun apa itu teh tawe hukum. Lu dari terbang ku Rasul, kabeh bid'ah. Lamun bid'ah dolalah, lamun dolalah kan neraka. Repot begitu mah. Repot hari sahabat anu minta maaf lu dari barang Rasul. Tadi apa? Ayatnya begitu takbir Allahu Akbar, makmum sahabat Allahu Akbar. Nu sanes mangawasna teh nu geus urang apa? Nyata wajah dia atau Allah ini. Ayo mah sorangan. Allahu Akbar kabiro wa hamdu katsiro. Subhanallah ketawa sila. Sorangan. Begitu salam Rasul malaikat bukan. Saha anu maca Allahu Akbar kabiron. Da dari orang teh apa ayeuna? Atuh barangkat puluh sahabat. Eta mana saha? Arti anu ieu meningkat ngaku kami aya 30 malaikat paulah-ulah hoyong janah eta rumah. Oh, padahal ayeuna kalau Allahu Akbar kabiron nalipirakan ku Rasul. Subuh dipanggil gila. Tadi ada anjir kami kabupin senang merosak di surga. Makanya kari surga mah inten beriang. Itu. Boga amalan naon anjeun? Abdi Gusti upamita kada soka sebagai salat sunat supaya punya hidup. Padahal bila udah dibilang untuk sholat dulu. Oh biasa. Ayeuna sahabat Abdurrahman bin Auf namun badai bobo kali juru bumi mau saya pusing. Juru bumi itu mau saya pusing. Kali bumi itu juru itu mau saya pusing. Kali juru itu mau saya pusing. Ada di luar terus. Atau Roman mana? Nah iya, lu jawabkan Rasul nganggur kieu, sajaman ngawas air kursi begini bakal terangkeun dugi ka ini. Dan macam ngawas air kursi ini bakal terangkeun dugi ka soal tapi itu sebetulnya majur iman teu. Ngan kembali eta ibadah mutlak. Oh. Kok kituna Abdurrahman bin Auf ngawas air kursi di maju. Maka gini, pangin bahaya teh anu dokap di kidul, anu dokap di karet, anu dokap di wetan, anu dokap di kulon. Tadi kalau saya dia, jadi sekali deui, simpul ngebahas
ngadebat kan utara mau kurang nu osok tong ari panah urang ge boga dalil gitu kata lamun aya nu ngadengerekeun tong dilader ngareos we enge gitu non enge teh kemari denge lain lamun aya nu nyare nyebutkeun bid'ah nyebutkeun bicarakan musyrik berarti ngareos tong bibasyaeun gitu enge da kuring geus muludan ceuk muludan yen muludan teh menang gitu ceuk dalil ibadah mutlaqah sahadis di usul kuring itu dan ibu kanutup ya dawuh Rasul yen ti Allah teh aya opat hiji parodo dua haroma muharraman katilu hadza wujudan kaopat sakakaanku ieu nu tepat karuningan teh hiji parodo Allah ngalusurkeun kewajiban salat saum zakat haji birrul walidain saya kata tangan saya katamu saya kata luhureun nya kasanakeun itu parodo pala tudoi muha ulah dilawat kan paraje kadua haroma muharraman aya paharaman teu meunang zina teu meunang maling teu meunang mabok teu meunang ngadu itu haroma muharramatin gitu pala kan sahibu akumat ulah diterjang ulah dilanggar katilu hadda hududan Allah memberikan batasan duhur di jam sahur di jam sahur obat rakaat, asar di jam sahur di jam sahur obat rakaat, maghrib di jam sahur di jam sahur di rakaat, isya di jam sahur obat rakaat, subuh di jam sahur 2 rakaat. Itu hadda hududan ulah di robi. Itu para tak taduhan ahli dari sholat subuh 7 rakaat, ahli dari sholat maghrib 8 ulah. Ayolah ke sana. Awas buka obat wasakata anu ieu ayat anu Allah Rasul teu ditepe teu dirinci lain ka dikoplin lain ngalian Allah gitu tapi rahmatan langsung geudeuh Allah ka aranjeun mah kita mun tek-tek beurang teuing ka urang geura ibu pas melikeun kupat tahu nah gitunya 10.000 gambir gua mungkin pas melikeun kupat tahu tahuna opat isi 55 kupatna 2 disikit jadi 20 gitu tuluy ayeuna sabaraha 23 sendok mulai dibungkusna ulah ku kertas nasi ajang langsung dikotakan repot mun Allah itu sagala 1000 orang ade mun ade kayak urang kudu kirim pulang kopi 1000 kali lamun anjeun teh kirim ka tetangga kudu nyeun kurayo 7000 gitu mah ieu mah kudu hade ka tetangga we bukanna kada tahu kituna anu ku Allah ku Rasul teu disebutkeun ceuk hadis para asuha tong sok dikorekan gitu ngaribu maneh gitu mah sing kuring mah punten aturan masih kene osok budak masih kene osok kaduaan anu keureuneun contohnya anu keurabangan osok bagi teu Quran no teu Quran pala sekolah dakwah Nabi Adam dan Siti Hawa kaget begitu di surga mau pengantin teh tabakan hari di dunia mah jadi baru paduangan bahwa kurang diganti nah itunya lagi hari punten hari paduangan istri mah sabarina tidak bahan hari bahan mah ditorok pentil teh kempes hari istri urang lewat mah apa ditorok pentil teh meleduk pala mah sholat dakwah ceuk ari dapatkan deh begitu paduangan Siti Hawa ngagungan ngadaruhan Nabi Adam dan itu ibadah mutlaqah
Ada 1 bulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Bebas dari itu lah korban rumah. Dewasa itu rumah itu nama itu dari sakit hati Allah. Nah, kira umat itu nanti sebelum matu nanti. Aku punya bapak anak negara ini gue dipikir. Berarti kurang mah kalau mas orang dakwah kurang mah lalu apa? Salah kira di kepentingan anak. Cipuring mah kalora punten pasti kena osok ngaduakeun kuku osok. Balik di waktu Robbana firlana walifalina ladina sabakuna bil iman. Gusti aku berkati ulah abdi kumpul tapi sepuh-sepuh abdi dulu abdi rokos pihak yo. Sebenarnya masuk. Itu bakal pakar bebas. Dari sekali, dari 2 kali, dari 3 kali, baik. Ini opak semua ulah dibahas, ulah diayat itu loh. Ilmunan, ujungna, makan buruk, daya, kemudian bebas. Bisa 13, 15, 17, salipur, salapatikur, salawet, menang. Kawas naon, nu wajibna Rasulullah SAW hari Rasul. Kalau belum itu wajib, dan semakin kalau suruh di Senin, di Selasa, dan kalau diganti di tengah maksudnya. Mana dari mana orang gaya, itu penting kok dari mana? Kan kamu kira hawa mustawi sumpit dengan angkat, dengan yang besar mustawi kaya. Oke, jika dengan orang kamu terbawa dari sebelah, dan bawa dari sebelah. Mana dari nama berboja dua? Gaya. Balik sama ibadah mau ngako. Ada naos nak lebih barang mau bagus. Yang itu teh urang ngaduakeun kukus. Ngaduakeun kukus mah aya hadisna, aya Quran. Aya hadisna. Naon hadisna dina bumi hukum kita dalam suci surat Al-Amran. Rasulullah berbiang kukus adalah berkata sosial rumah lupa di hajatan ini mangga boleh usul ngan irahat rek hijina rek tiluna rek tujuna rek mata puluh rek matus eueuh sama kali kalau pas atur eueuh dari mata dicuri rek 13 poe mah rek 17 poe mah rek 20 poe mah henteu nya ari teh nya mah kakolot sabolok teu mah yang diterima umat-umatan yang tanah pintu dia ayat kira repot nanti kepada poetri di kepada poetri di kepada tahun dari oke maloba tahun oke jadi baik ayat itu sinyal kalau sinyal saya dalam itu sama siapa itu non sababna rumah ibadah sendiri tetapi ayat sebab itu kerana ibadah orang mereka itu hari salatnya, oke? Dengan tu, luar ni yang kata ayat ini malah wahai salih insani illa masa. Jadi ayat pikir manusia iwal hasil perbuatan manusia yang lirah. Itu ayat Quran benar. Nah itu ayat jawaban ini cek sampai buat diri itu teh dina kitab Nabi Ibrahim Nabi Musa di suhu Ibrahim wa Musa. Jadi hukum eta teh hukum zaman Nabi Ibrahim, hukum zaman Nabi Musa. Bukan dua, namun berlaku di urang di umat Nabi sallallahu itu adalah dasar basic modal pokok. Sok elemen pokok sa ibadah ini. Ilmu masalah dunia, ibu enak kalau putra ke rumah tangga, terus kawan bumi, bahkan usaha es maju. Ngalengo ibu teh, mau nyangu, mau kalau buat dikirimin anak itu enggak. Anda orang nyangu, tapi kan dalam dia nyangu dengan jerang di luar mau nyangu. Itu ya oke. Jadi orang kalau dago-dago dikirim ke anak itu orang ibadah ayeuna.
Dagang. Nah, jika di mana anak kurangnya ahli orang buka-buka lain, ahli makin orang buka-buka insya Allah. Cek sahat, cek Quran. Kalau ladakullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadil ardi. Mata cinta mata gitu. Ibu, ingat. Ia kampung tidak sih. Ia ahli ibadah. Oh, kayak jadi pandu teh. Tahajud, doa, sunat, bibi amal. Cek Quran teh lamun bade lungsur ayeuna balai kasakit musibah kampung tiga sih. Ternyata si ibadah ieu bisa nyapaatan tanda tangan. Oh, maka orang sing aya tanda tangan di korban. Rasa pakai. Cek Quran awas. Lawan dan Allah menasabah berhubungi batin lah pasal namun Allah teu mager dosa nu ieu ku ibadah nu ieu hancur lamun oge kunaon ka urang kalau turun ada ayat keneh ilmu eta nu ketol ibadah anu bisa nyapaatan aja. Jadi berarti amal ieu bisa kena ka batur bertentangan dengan ayat wa alaihi wasallam itu bertentangan numpatkeun nama wa alaihi wasallam masa amal bertenggesi pokok urang teu gaduh modal sorangan ibadah ulangan dago-dago pamere batur tapi ternyata engke aya batur sae bisa oge kena kabur wah jiwa si A udah bisa menanggung dosa enggak. Enggak, dia mana itu urusan nanggung dosa, urusan silih bere doa. Urusan anak, jersahan, Quran dibaik, wataku fitnah kaula tusiban alladziina zalamu minkum khassa. Ieu kabeh seueurna ibadah, ngan hanya kamu dosana leuwih gede ibadah aya di dunia. Tuh kituna lain ibadah nyapaatan kana ibadah. Tapi dosa nu ibadah relet terus ibadah cebur sok ibu di kompleks sawah sok punya dirata kan sok itu teh sawah teh nu sorangan we nu garunan tara nu sabaraha puluh 10 15 16 kali nu zakat 5an nu teu zakat 10 datang beli diwal teh 2 mandel teh jadi berarti amal orang bisa tepak ke batu. Amal hade bisa tepak ke batu, cek Quran. Amal goreng bisa tepak ke batu, cek Quran. Saja memang ayat sabar kita ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, moga-moga sekali ini memberi kepada Tuhan, pemerintah orang tidak terima kita mengatakan. Begitu aku balik kewakan karena mudah ngajungkeun nu karena mudah ulah kewakan untuk mudah mari nu mudah ge bukan dari dina Al-Qur'an dina hadis jadi itu atur mudah atur karena sebenarnya segala Tuhan kandung menjadi terapkan buku nama katakan sambutan di masa lalu. Aturan keluar tentunya lagi tulang kebenaran lagi di ulun utama kita. Saya kasih kamu. Moga-moga anu kita bersyukuring di manfaat tersyukuring pribadi aku kurang sadayana. Jadi kesatuan persatuan umat ulah kembali beda lebih jadi bapak saya ulah. Ibu untuk mengkolak termasuk ulah di baru untuk kedua ulah tentu utara namanya ulah kalian nah namun itu seseorang orang di ini nah mana orang sing tetap yang kurang dulu lagi dan lagi tidak kurang Abu dan Rasul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya